Ya Allah, dosa gede geuning ngantep budak teu salat subuh teh. Tapi dek dihudangkeun ge capek keneh karek balik karwis. Kalau begitu bangun kan salat subuh. Karena kenapa? Apinya lebih besar loh itu. Api neraka. Ah, teu bisa. Kudu dihudangkeun ieu mah bisa kumpul di surga engke. Ayo kak, subuhan heula. Sok enggalkeun kasep, mengke tiasa keumpel deui di surga sareng Bapak jeung si Ami. Kunaon ai Bapak jeung nyarios kitu? Matakan sok gerak kacai heula abdas. Nya siapa? Kelah ngumpulkeun nyawa. Berlama-lama kemudian. Tuh, nya. Astagfirullahaladzim, aing mah mau milu kayak ka surga. Nya siap Pak Ustad dia gugah. Aduh, aing mah ripuh euy. Hari saya udah subuh wae mah ku aing rukiah sia kasih maerot.